Yang punya daun iris. Paling mana ya teh? Paling kanan, paling kanan. Sor atau kapayun? Mangga diantos. Topet. Apa ya sih? Tetep dede Kumaha wong ayu. moal burung di pisono. Hati kuring moal benang di bobodo. Daun iris saksina nu ngemplok ijo. Panutan diantos santi barito. Daun iris kembangna umyang karone. Kaindahan ayana di sisi empang. Panutan imut basa kuring anteng nyawa. Geningan sulaya panutan jadi tambelan. Eta buktina daun iris sisi gawin. Aduh ampun, takdir kebenang dipungkit. Berang putih abdi tewele itian. Geningan sulaya panutan jadi tambelan. Asik nungul kismah pali dia abah saha? Abah Duda. Abah Duda cuma ini jos pali dia saha ieu Duda oge sanes Bujang. Abah Duda. Abah Duda. Tetap dada moal burung di pisono. Hati kuring moal benang di bobodo. Daun iris saksina nu ngemplok ijo. Panutan diantos santi barito. Daun iris kembangna umyang karone. Kaindahan ayana di sisi empang. Panutan imut basa kuring anteng nyawa. Waktu mimpineun hati terjadi menciwa. Alah tobat. Eta buktina daun iris sisi gawin. Aduh ampun, takdir kebenang dipungkit.
abdi teuling ikhtiar Eta geningan sulaya panutan jadi tambelan Abah Duda hap as hap as hap as hap as Abah Duda sepe Dumaning di jos Abah Duda kali dia mama tetap dada moal burung di pisono hati kuring moal benang di bokodo daun hiris saksina nu ngemplok ijo panutan diantosan ti bareto daun hiris kembang naung yang karone Bujang karone kaindahan ayana di sisi empang panutan imut basa kuring anteng nyawa waktu mintina hati terjadi kecewa buktina daun hirisi si kawin aduh ampun takdir tebenang dipungkit panutan imut abdi toleh ikhtiar geningan sulaya panutan jadi tambelan hatur nuhun Abah Duda Mas Dep